dina bahasa Sunda. Dina bahasa Sunda mah kata teh disebutnya kecap. Harus kecap. Kecap ya. Kecap atau kata-kata dina bahasa Sunda. Kecap dina bahasa Sunda. Saha anu tiasa masih contoh. Kata dalam bahasa Sunda apa? Pak coba. Kata dalam bahasa Sunda calik misalkan. Terus sae pinter pisan. Nah iya gina, pinter gina. Sae S A E. Enggak, aksara biasa. Aksara biasa. Lakinya cuma hijinya. Nah, sae. Pinter. So, anu sanesna ngemut berpikir. Apalagi? Tah, pinter. Tapi saya mah ieu mah mangge curugnya. Nah, pinter Gina. Tepuk tangan dulu buat Gina. So, ayeuna saha? Naon? Oh, panjang teuing nu pendek we. Sami. Pinter Fania. Surat Fania berarti nomor 2. Sami. Pinter. Naon deui? Sareng. Biasa sareng. Sareng. Tembun. Sareng. Dalam hitungan 3, anak-anak kesini pilih katanya. Dalam hitungan 3. Ya. 1. Ya, nanti pilih 2 kartu dan disusun menjadi sebuah kata. 1, 2, 3. Kalau tidak dapat 2 silakan kembali dan disusun. Ayo, mau nulis apa? Ya, silakan dipilih. Pilih. Dipilih. Ya, disimpan di meja sendiri. Iya udah duluan. Dipilih. Enggak ada itu, Cak. 2 kata. 1 kata dari 2 kartu. Aku udah dapat. Ya, yang sudah dapat silakan ke meja masing-masing disusun. Jadi 1 kata sakecap tina 2 kartu ieu. Baya. Paling ge nyaba. Aya ge nyaba, nyaba artinya berangkat pergi. Ayo. Aya katana atau tas kenging tasa salsa kata naon eta eta terdiri dari huruf e dan ta. Pania apa Pania? Maca hebat. Anggun naon Anggun? Jaya dibalik tuh mana aksara Sundana kartun aksara Sundana balikeun. Tah, jantan eta dibacana Jaya hebat, pinter. Cing gendis, naon gendis? Waka cing ningal kartuna. Waka inya eta bahasa Sunda eta muhun. Tong waka misalkan nya eta aya tina bahasa Sunda. Naon meunah? Nya. Nya teh naon hartosna? Iya atau muhun ya. Pamilemes nama muhun nya tah sae nya oge eta teh bahasa Sunda pinter. Oi naon oi? Pada. Tah pada ciningal aksara Sundana. Tah leres pada hebat pada mohon cing ayeuna gina naon gina
Naha nya eta naha teh naon artosna bahasa Indonesia naon apa atau kenapa ya pintar naha nya hebat. Alhamdulillah eta permainan kartu aksara Sunda.